Sama naon-naon biasa ka Google Translate. Oh gitu. Jadi lah kayak wajar dia lamun bahasa Sunda teh diejek teh dihina jadi ambek teh Ambak. ini jadi teh kan ngaluarkeun teh Iya. diejek gitu nya. Selamat datang di Om Hang Omongan Hangat. Saya di sini akan mengulas suatu obrolan dengan Sandi, salah satu mahasiswa jurusan bahasa Inggris, Kan bahasa Inggris. pendidikan bahasa Inggris ya di Bandung, Cimahi, Bandung ya. Kita ngobrol-ngobrol San masalah bahasa Inggris itu kan banyak pubnya, Iya betul. terus kaitannya dengan kalau di Sunda mah aya rajekan trilingga. Berarti lamun trilingga teh tilu ucap misalnya rang tentrong. Tahu upami dina bahasa Inggris aya teh bisana kata anu disebut trilingga dina bahasa Sunda tadi disebatkeun. Dina bahasa Inggris aya teh kata trilingga teh. Iya, tapi margi ieu mah sanes trilingga panginten. Cuma ieu mah disebutna verb. Verb eta digunakeun sesuai waktu. Misalnya sing seng song gitu. Eta teh naon sing sing song teh? Eta verb. Oh, Verb teh kata kerja verb teh. Oke. Biasa digunakeun misalnya pami di ayeuna disebutna sing misalnya pami kamari seng atanapi naon gitu atanapi tiasa nu lain misalnya naonnya kata kerja nu lain teh do, does, did, done. Do teh ayeuna, Oh, gitu. das eta ayeuna oge tapi disebutkeun ka orang anu katilu misalnya teh he does, she does gitu. Oh, gitu. Ya, dadas lain ya. Dadas mah eta mah Sunda. Oh, sudah dadasnya. Nah, terus ya lamun ayeuna terang tengkrong di bahasa Inggrisnya mungkin aya teh kata antarita kan sing kan Sing seng song. sing hatina naon sing sing song teh? Artinya menyanyi Oh, atau menyanyi. bernyanyi. Oh, Cuma menyanyi. digunakeunna sesuai waktu gitu. Oh. Pami ending naon pami ayeuna jika do das did done Oh. eta ge sami bisa pami kamari berarti did Ya. pami ka payun bisa biasa do biasa das. Nah, berarti lamun bread kumaha? Kayak diganti. Eta mah bahasa Sunda eta Nya mah. berat meureun awal meureunnya Ya. bread geus kajadian. Ah, tiasa Brot teh jadi. geus kudu cai. Nya kumaha konteks penggunaanna. Oh, pami. gitu. Nah, terus misalnya brang breng brong gitu. Aya awak lagi oke lamun bahasa Sunda mah begang beging begung ai bahasa Inggris aya teu? Aya. Aya began begin begun. Oh betul betul. Bener begin. Ada ieu mah salah obrolannya ngakur Omhang, kana ieu mah. omong jadi omongan Hangat. hangat gitu anu kajadian anu aya di urang. Nah, terus aya ini pertanyaan kieu. What do you belong? Wah. Eta kumaha? Eta mah namina code mixing. Oh, Jadi code- aya naon, ilmuna code mixing itu adalah menyatukan dua bahasa gitu. Code mixing dicampur gitu. Campur gitu. What do you belong? Eta kan percampuran bahasa Inggris sareng bahasa Sunda. Sunda. Eta code mixing namina. Oh, gitu. Biasa wae aya ilmuna. Oh, terus Ilmuna teh tinu sosiolinguistik. oh linguistik. Jadi lamun kasurna just kidding, just kidding teh naon? Just kidding teh Ya. hanya bercanda saja. Oh, gitu. Just kidding teh nya. Kidding. Ai di urang mah lain just kidding di bahasa Oh, Sunda mah. enak. Just kidding. Jasna warna hidung. Gitu. Jadi bahasa Inggris jeung kurang masuk kiratanya. Iya. Maksudna kieu bahasa teh di deket-deket din nu kajataan nu aya gitu. Misalnya loba bahasa Inggris ayeuna kieu tina komputer oge. Komputer. Lamun dina komputer aya istilahna teh lamun teu jalan komputer disebut hang. Ngaheng. Kan lamun di budak mah meureun hareeng jadi panas. Jadi tah mata ge lamun panas teh kan budaknya cicing teu loba gerak gitu jadi. Terus ieu nanti heng hareeng. Nah, terus kieu aya oge lamun urang rek ngaluarkeun ieu nanti ngaluarkeun flash disk dina komputer sok dicabut aya tulisan nah diejek kan dalam bahasa Sunda mah dihina jadi apa diejek atau mata udah diejek sok keluar sorong cik kalau bahasa Inggris kan diejek teh kumaha Diejek teh dilepaskan gitu lah. Dilepaskan. Eject. Ejection. Rejection. Reject kan eject teh misalnya reject
ditolak gitu. Oh, ditolak. Kami ijek nama luka sih namanya biasa di Google Translate nama naon-naon biasa ke Google Translate. Oh gitu. Jadi lah hal yang wajar dia lamun bahasa Sunda teh diejek teh dihina jadi ambek kan Ambak. ini jadi itu teh kan keluarga teh Iya. diejek gitu nya. Oh jadi terus ieu teh heng hareeng Nya gitu, heng oge pan abi ge Hareheng. gaduh ua namina teh heng heng. Oh. Iya, nuju nyarios teh heng heng namina ua heng heng. Wah, ikeun bae da urang mah ngaranna ge tipi karimaca. Oh. Ai karimaca teh kari membaca, ningali omang omongan hangat, ngobrol deus gitu. Jadi eta nya leubetna bahasa Inggris teh geuning lamun dicampur Sunda mah sapertos kitu. Ya. Lamun Inggris teh lamun luar negeri nya, lamun di urang mah kekhawatiran disebut teh ringgis. Nya. Itu pan aya kunci Inggris jadi segala bisa asup gitu nya da kunci Inggris teh gitu duga teuing kumaha eta sejarah kunci Inggris teh ngarti jadi gitu nya nah kitunya berarti bahasa teh leubeut nya di urang teh masalah bahasa Inggris jadi disebutnya nganjampurkeun bahasa teh naon ngaranna Code mixing atanapi code switching. Kami code switching mah jadi orang nyarios bahasa Sunda ayeuna terus tiba-tiba nyarios bahasa Indonesia eta code switching jadi berganti gitu Oh, bahasana. Kami code mixing mah dihijikeun di satu kalimat teh aya dua bahasa. gitu nah terus lamun understand kumaha artina understand teh Understand mengerti. tah ai under teh naon Under teh di bawah I stand naon berdiri. jadi lamun anu di bawah geus berdiri kumaha anda harus demikian perbincangan kita dengan Kang Sandi dengan ungkapan masalah omhang omongan hangat dan kalau bahasa Indonesia omongan hangat kalau bahasa Sunda mah deus deket akrab. Untuk itu kepada semuanya saya ucapkan terima kasih. Dadah.